Aduh, sok aneh. Ani ngaku muslim, tapi alergi karena pengajian ibu-ibu. Aneh aing mah. Aningan umat Rasulullah. Tapi aturan PBB lebih dianggap hade daripada aturan Al-Quran. Sok teu ngarti aing mah ya. Nah ari hirup ala barat jiga nu lumrah. Tapi ngajarkeun hirup cara Islam dianggap bahaya. Dunia geus tibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, kumaha Mang? Alhamdulillah, aing mah. Ya geus seberapa purnama ya orang nungguan momen ieu. Masyaallah. Jadi pokoknya udah halem ngomong. Aduh, Gusti ya Allah, nepikeun ka non hareneg gitu. Kang Mer, kumaha sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha tiasa ngopi pahit oge. Alhamdulillah. Cager. Gitu. Biasa nama mutih we. Mutih. Aduh, gitu ya Allah. Tah Kang Mer. Alhamdulillah ieu urang ayeuna aya di program Brukbrak. Ya. Urang aya di program Brukbrak gitu nya. Naon ngaranna teh? Ya mudah-mudahan istiqomah. Amin. Istiqomah gitu kan. Channel anyar gitu. Channel anyar gitu nya. Cima anyar. Cima anyar. Gitu nya. Brukbrak. Tapi jelema Lagu lama. Aduh. Jelema non lagu lama kaset baru. Gitu. Tah Kang Mer, naon ngaranna teh? Nya ayeuna urang sebagai muslimnya, itu kan ngarasa juga kitu nya. Naon tadi ku sim kuring dijelaskeun di awal gitu nya. Fenomena anu ayeuna katempo kadenge gitu urang karasakeun ke urang sebagai muslim kan fenomena anu akhirna urang ngarasa yen urang teh jiga nu keur digogoreng bae gitu. Urang teh jiga nu keur dianggap naon ngaranna teh salah wae. Urang teh jiga nu keur dianggap berbahaya wae gitu kan. Urang teh dianggap sebagai naon ngaranna teh umat anu henteu membawa kedamaian. Gitu ya. Anu henteu bisa nyiptakeun kerukunan. Anu henteu bisa ngajagaan umat nu lain. Gitu nya. Teu bisa nghargaan. Teu bisa nghargaan umat nu lain. Teu bisa naon ngaranna teh non konsekuen non per lain per bahasa cek non kira alam yakeun waktu. Eta geus pokona mah gitu nya. Pokona mah toleran. Ngomong toleran rese gitu nya. Akhirna kan urang sok jadi suudon gitu nya. Nah, sih jelema teh mani non sieun-sieun teuing ka Islam. Islamofobia gitu nya. Lamun ceuk bahasa ayeuna mah gitu kan. Nah, akhirna uing teh jadi mikir gitu nya. Sebenarnya ari non Islam teh seseram kumaha sih gitu kan. Sehingga membuat non jelema teh sararieun gitu ka Islam gitunya. Geus pugula ibarat mah kan da memang dumuk pagaweanana gitunya. Ieu sok rada nyelekit nya kana hate lamun aya dulur sorangan tapi gitu. Gitu nya mangherankeun mun aya dulur sorangan tapi naon ngaranna teh nya jiga nu geuleuh gitu ka Islam teh gitu. Ka dulur sorangan gitu ka urang teh pan dulur sorangan gitu. Umat Islam nu saja teh kan dulur oge gitu ya. Tapi nah jiga nu geuleuh gitu kan. Nah ieu jadi naon ngaranna teh Bang Balung gitu ya. Kita jadi naon nya karungsing. Karungsing. Terus pikiran. Ya di pikiran gitu kan. Teungeuna. Padahal di sisi lain kan urang teh keur ngahareupan masalah nu rea gitu nya. Keur ngahareupan masalah nu rea gitu nya.
urusan ekonomi, urusan sosial, Sosial, pendidikan gitu kan, pendidikan. korupsi gitu kan. Naon ngaranna teh budaya, lingkungan hidup kan geus loba gitu kan. Can bencana segala macam gitu kan. ya Kriminalitas geus loba gitu nya. ya Gitu. benar. Jadi kumaha urang rek memeres ieu gitu nya. Lamun non urusan prinsip keislaman wae ge diganggu gitu. Diganggu. Diulah-ulah Ya. gitu. Diulah-ulah gitu kan. Tah eta henteu uing mah ieu teh sebenarnya mah keur curhat meungpeung Kang Meri ngajak ngebruk-brak di dieu gitu nya. Uing hayang ngaluarkeun unek-unek we gitu sebenarnya mah gitu nya. Speak up. Speak out gitu ya. Apa bruk-brak ngaranna oge gitu kan. Kira Bray, papa gini jeung Wing Kang Gun-gun direncanakan kemari di bruk. Brak. Aing mah kangen ieu. Bener, kumaha asli. Aduh, Asli. Gusti Allah. Gusti. Assalamualaikum, Bray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, panggil jeung Wing. Kumaha Kang Mer? Naon maksudna Geus damang. lain nanyakeun. Oh, lain Nanyakeun dieu. Kumaha ieu urang Bruk-brak? naon bruk-brak teh kumaha gitu kaharupna teh gitu. Jadi kieu ayeuna urang aya di nu imah anyar, gitu, di nu channel anyar, channel bruk-brak gitu ya. Ayeuna aya hiji hal anu perlu di dugikeun ka sebutna teh eta teh. Ka dulur. Aduh. Ya. Jadi kieu, samemeh urang engke istiqomah kanu ngebahas urusan-urusan nu lain karep gitu. Nah, ayeuna urang di nu konten perdana ayeuna kieu Bray. Sim kuring jeung Kang Gun-gun ngajieun channel bruk-brak ieu teh lain ngan saukur ngonten unggul. Oh gawe. Gawe kitu nya. Ayo gawe geus puguh. Geus puguh eta mah. Nah, jadi lain saukur ngonten unggul gitu. Tapi memang aya kasang tukangna gitu. Aya kasang tukangna. Naon kasang tukangna? Anu jadi kasang tukangna? Latar belakang lah gitu nya Latar katang belakang. teh. Anu kahiji tadi naon anu dicaritakeun ku Kang Gun-gun sabagian eta teh nya, sabagian. Tah eta teh ngeunaan ayeuna teh umat Islam teh Keur aya dina masalah. aya dinu masalah, problematika. Makanya tadi nu dicaritakeun sabagian tinu masalah anu keur dirandapan ku umat Islam. Tah eta nu jadi hiji kasang tukang jang Uing jeung Kang Gun-gun mendankeun acara bruk-brak ieu. Gitu. Nah, ari anu kaduana teh acara bruk-brak ieu teh nya tadi lain ngan seukur lantung tangguh laku lampah tanpa sejak gitu Kang Gun. Tapi Uing jeung Kang Gun-gun teh Bray aya nu nitah. Anu utama nama aya nitah. Nah, anu utama nama eta. Aya nu nitah jeung geus teu bisa dipungpang euy palitan teh. Geus teu bisa di ieu nya diinterupsi. Geus teu naon? Teu bisa diinterupsi. Geus pokona mah geus lamun Tiasa dinego gitu. palitan eta dinego terus urangna embung geus alamat cilaka. Gitu. Nah, berarti kedua aya nu nitah. Nu nitahna saha kudu disebutkeun tong? Bisik non ngaranna Bisik teh jadi masalah. Jadi masalah. Jadi pertanyaan kudu dijentrekeun. Tah. Ari nu nitahna teh Bray lain sasaha. Lain sasaha nu nitah Uing jeung Kang Gun-gun ngomong di nu bruk-brak ieu teh Nu ngajieun urang. ya eta nu ngajieun Uing jeung Kang Gun-gun.
Geus teu bisa kumaha ampun ampun itu. Ampun, euy mah dititah nu ngajian. Erek nyumput da angker ka nyahoan. Nah, jemput angker ka nyahoan. Gitu. Monya dahar rek bade peureum. Daerah dahar teh di bade kudu ditah. Ah, bawa peureum. Bakal tunggu era teh. Da moal bisa. Minum nyeruput kopi, aduh. Kang Gun teh pas nyeruput, aduh alhamdulillah nikmat teh. Eta ari giliran dititambung Eta bener asli. Ai dahar nguap, celebek mudahnya. Ai giliran dititah kudu mere dahar. Embung. Bagian kopi nyeruput kopi. Aduh. Cek nu mana dahar teh siap. Maksudna. Teu boga KR. Aduh. Ai giliran kopi mulai suruput gitu nya. Ari dititah kudu ngajian kopi, nah kudu nyiptakeun kopi. Teu daek. Kopi cai seuneu nya. Teu daek, aduh. Cida gitu. Cida gitu nya. Teu gablek ka era. Nah, berarti we jeung Gun teh kade aya nu nitahna. Jadi engke lamun bray ngerasa kasinggung ya ku we jeung Gun. Tong nyeri hate. Tong ngomong kawe jeung Gun. Ngambek kan ditawing. Tawing sok. Bisaan bener. Ngomongna kan ditawing. Bener. Berarti saat ini teh Allah Subhanahu wa taala. Bener. Terus urang teh ngonten dinu acara buruk-berak ieu teh lain eueuh payung hukumna. Nah, kade Ayeuna udah legal ayeuna udah kudu nya aya payung hukum. kudu. Wing jeung Kang Gun teh di dieu teh ngonten teh nya dinu acara buruk-berak teh bray. Legal ieu teh. Geus legal. Naon? Payung hukumna anu jadi payung hukumna. Nu jadi payung hukumna teh nya eta ungelan atanapi firman ti Allah Subhanahu wa taala. Aduh aing geus bisa kukuh Nah, deui. eta jadi payung hukum. Ayatna naon? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairul ummah uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta ieu bray jadi payung hukum teh. Jeung itu bisa ditawar deui nya sarua. Hah? Teu bisa ditawar. Da soalna ayat eta lebih ke ayeuna aya. Bener. Sok, tinggal di Al-Qur'an, surat naon eta surat Ali Imran asal Ali Imran. Nah, eta teh ayat eta masih aya keneh gitu. Berarti kan teu bisa ditawar. Kecuali lamun ayat eta geus eueuh di Al-Qur'an. Gue gitu. Maksudnya datang ka wing. Bubarkeun da payung hukumna. Tah wing mah aya payung hukumna. Gitu. Nah, jadi bray eta teh dinu ayat eta teh nyebutkeun kitu Kang Gun. Kuntum khairu ummah uhrijat linasi. Bahwa urang teh umat Islam teh nyaeta sebagai umat anu terbaik. Uhrijat linasi anu dikaluarkeun, diciptakeun ku Allah gitu. Di antara umat-umat nu sejen gitu. Nah, naon cirina umat terbaik nyaeta ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada hal yang ma'ruf, kebaikan. Terus selain eta naon? Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Terus nu katiluna naon? Wa tu'minuna billah. Tah, ari nu ngaranna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar eta teh nyaeta bruk-brak gitu. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar teh bruk-brak. Bruk-brak. Anu ngaranna bruk-brak naon? Nyarita saayana tanpa tedeng aling-aling gitu nya. Lamun anu haknya disebut hak, anu batil disebut batil gitu. Sangkan naon? Sangkan salamet sare gitu. So kan tadi ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Eta menyeru kepada kebaikan pan ngomong. Bruk-brak eta teh ieu nu alus teh kieu. Eta salah, ieu nu bener teh kieu. Nu bener teh kieu gitu. Terus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Naon? Bruk-brak deui.
ngomong deui gitu. Ngomongna sakumaha? Saayana. Ulah nu salah di bener-bener. Gitu. Ulah nu batil disebut hak gitu. Nah, teu bisa gitu. Nah, jadi uing jeung Kang Gun-gun di dieu teh ngonten di nu bruk-brak teh nyaeta aya payung hukumna, ayat nu tadi gitu Kang Gun. Jeung ieu teh bray. Bruk-brak teh urang bruk-brak teh kitu nya. Ieu teh hiji hal anu sakuduna ku urang dilakukeun. Terus anu spesial anu eueuh dinu umat-umat nu sejenna. Kela Kang Mer, saacan Gitu. kadinya ya, saacan kadinya. Ieu rada nyambung, lamun cek bahasa budak ayeuna mah relate kitu nya. Relate. Oh, iya. Relate jeung naon tadi kusim kuring disebutkeun. Kan naon anu kusim kuring disebutkeun di awal teh ieu teh ngagambarkeun kondisi umat Islam ayeuna, Problematika terpuruk, terpuruk, digogoreng, miskin, hancur gitu kan, dimonsterisasi, dianggap teroris, radikal gitu, jeung sajabana gitu kan. Ieu kan ngagambarkeun atuh lamun misalkan memang wajah umat Islam jika kitu, atuh ieu mah lain gambaran khairul ummah gitu. Ieu mah lain gambaran umat terbaik gitu nya. Nah, makana lamun tadi dihubungkeun jeung naon nu disebut Kang Mary, berarti ieu jadi tantangan jang urang umat Islam, jadi PR jang urang umat Islam gitu kan. Karena moal mungkin Allah nurunkeun ayat ieu terus henteu relevan teh jeung kondisi saat ini kan teu mungkin. Teu cocok. Pasti lamun Allah geus netapkeun yen umat Islam teh umat terbaik, maka kudu jadi umat terbaik salilana gitu nya. Nepikeun ka akhir zaman gitu kan. Cuman ayeuna kondisina umat Islam teh gambaranna lain umat terbaik, berarti aya nu salah. Saha nu salah moal mungkin Allah nu salah, pasti anu salah kan urang sebagai umatna gitu nya. Nah, makana lamun uing coba iyalah gitu nya. Coba nangkep naon tadi nu disampaikan Kang Mary. Salah satu syarat urang jadi khairul ummah teh tadi berarti urang kudu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Watu minuna billah gitu. Iman ka Allah naon namana teh amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak kana kealusan, nyegah tina kagorengan. Nah, memang anu menarik tadinya. Nah, tanhauna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar heula kakara watu minuna billah. Ya, gitu. Ayo menarik gitu. Oke, tapi eta ieu mah teu kudu dibahas ke we dana panjang kenna. Dana panjang. Cuman maksudna wing rek non non nya ngaranna teh coba nyambungkeun gitu nya. Naon anu tadi di awal kusim kuring dijelaskeun jeung naon tadi nu ku Kang Mary dibahas gitu. Memang relate gitu nya, nyambung jeung memang artina berarti bruk brak urang teh memang kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan umat Islam, kebutuhan manusia oge gitu. Kebutuhan umat Islam, kebutuhan manusia oge. Kitu menurut Kang Mer. Wih coba ngaieu lah gitu ya. Teruskeun di. Nah, jadi geus ari urusan spesial eta make deui nya pembahasanna gitu. Kayak lain deui carita ke dieu lah. Nah, ayeuna ari ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar teh kudu kumaha? Kang Gun. Ta eta teh ku Rasulullah teh geus dieces jentrekeun. Geus dicontohan. Kumaha Rasulullah harita di Mekah berdakwah tug nepikeun ka hijrah ka Madinah. Gitunya. Tug nepikeun ka Islam nyebar nanjeur terus nyebar ka sakuliah alam dunia. Gitu. Salila 3,5 abad. 3,5 abad. Lain. 1412 abad lilana. 12 abad. Kok 3,5 sih? 3.000 bener. Kan 1.000 tahun teh. Ya. Tah. Oh bener. Aku pikir jadi lagi bener. Tah. Eta teh ku Rasulullah teh geus dicontohan. Nah, makana bray, uing jeung Kang Gun di dieu ngomong atau speak up di nu channel Bruk Brak ieu teh nyaeta nyonto ka Rasulullah baheula ketika nyebarkeun Islam gitu.
tuning ketika ngemban Islam. tuning rek naon ngaranna teh naonnya ngikut gitu nya. Naon ya ngikut nya eta nyonto. Itiba. Itiba. Itiba ka Rasulullah gitu. Anu kahiji kumaha Kang Gun? Anu kahiji Rasulullah teh dinu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar teh nu kahiji punya sikap berani. Eta. Wani Teu sieun. teu sieun. So, teu sieun. Tingali Rasulullah baheula kurang kumaha ancamanna. Geus dicitra burukeun, demonstrasinya. Demonstrasi mah geus biasa nya Digoreng gitu nya. Digoreng. Digoreng ku urang Quraisy. teh, kafir Quraisy teh. Digorengna kumaha? Dicap tukang sihir atau dicap orang Majnun. gila. Sahirun au majnun gitu. Tapan kita demonstrasi. Nah, geus kahiji. Rasulullah eureun teu dakwahna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkarna eureun teu? Henteu. Nah, geus demonstrasi. Nah, geus urang kafir Quraisy teh cukup ngan ka ngagugoreng unggul, pencitra burukan unggul, stigma buruk unggul ka Rasulullah teh. Henteu. Anu saterusna kumaha? Levelna dinaekeun Kang Gun. Tadi makan kan ukur nebarkeun opininya bahwa Rasulullah teh mun teu gila, tukang sihir gitu. Nah, ternyata orang kafir Quraisy teh ngajieun ditarekah nu sejen. Nya eta ku pemboikotan. Pemboikotan. Diboikot pan selama 3 tahun Rasulullah teh. Rasul jeung sahabat teh nya. Rasul jeung sahabat teh sampikeun ka kalaparan lah geus bolu. Bener-bener merit gitu hirup teh nya. Bener-bener kamerit. Nah, dahareun eueuh, cai eueuh, just teu bisa barang beuli, da dicegah kan tidak boleh bermuamalah antara pihak Rasulullah kaum muslimin jeung pihak orang-orang Arab nu lainna, bawa orang Quraisy, bawa Arab nu sejenna gitu. Bermuamalah pun nikah tidak boleh. Jual beli tidak boleh. Barang bere tidak boleh. Gitu. Nya kumaha? Berarti kan kelaparan. Dan itu yang terjadi. Nah, apakah Rasulullah eureun nepikeun kadinya dakwahna? Teu. Padahal ningali sahabat kasiksa nya. Ningali sahabat kasiksa. Sangsara gitu. Siti Khadijah wafat hari itu teh. Terus pamanna Rasulullah sebagai pengasuhna pelindungna wafat hari itu teh. Henteu Rasul teh pas harita teh nya ka sahabat geus atuh urang mah urang eureun wae. Gitu ya. Geus urang mah urang eureun wae. Tah, justru kieu Kang Gun. Harita teh ku orang-orang saacan pemboikotan Kang Gun. Kan tadi pencerita burukan heula. Geus pencerita burukan teh nyaeta ieu jalan kompromi. Kompromi teh naon disebutna teh mun bahasa urang mah? Jalan tengah moderat. Jalan tengah moderat atau naon patuker-tukerna lah kompromi teh. Kerjasama. Ya kompromi. Naon atuh? Ya kompromi meureun lah, da ngarti urang. Rai, kompromi. Kompromina kumaha? Geus ceuk urang Quraisy teh. Muhammad, geus ayeuna mah ku uing ek dibere tata jabatan pang tinggi-tinggina jadi penguasa di Mekah gitu. Selain eta naon? Dibere harta. Selain dibere harta naon? Dibere wanita gitu. Jadi harta, tahta, wanita kok dibere. Asal naon? Asal ngeureunkeun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ngeureunkeun dakwah Islam. Gitu. Rasulullah ka ieu teh, ka bongbroy teh, ku tahta, harta, wanita, ka bongbroy teh. Henteu. Tah, panteu ngeunah tah orang Quraisy teh gagal deui. Tarekah nu kadua teh. Nah, asup we levelna kaekeun deui pemboikotan. Pemboikotan 3 tahun tah meleg-meleg diboikot. Dikerek lah mun dikerek mah nya. Sangsara. Geus 3 tahun. Geus diboikot teh aya deui pitulung Allahnya. Beres. Ah, geus akhir-akhirna mah terjadi deui biasa bisa muamalah deui bisa ka mana-mana deui kaum muslimin tadi teh nya bisa bebas deui. Nah, nempok itu
Rasulullah tetap kekeh kanggoun istiqomah di nu pamaregana nyaeta ngadakwahkeun Islam kitu nya. Naikeun di level non level Penyiksaan teh. iya penyiksaan teh naon dibunuh Sampai disiksa, dibunuh gitu. sampaikan ka tinggalnya Bilal. Mm-mm. Bilal geus ditindihan ku batu gede. Terus anu nepikeun ka kajadian dibunuh pisan mah keluarga Yasir. Yasir, Amr jeung Sumayyah. Iya Yasir jeung Sumayyah. Itu kan nepikeun ka dibunuh. Gitu. Di payuna Rasulullah pisan nyaksian. Nah, apakah Rasulullah geus aya kitu mah eureunkeun we dakwah teh Henteu ya. ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar teh eureunkeun we henteu. Nah, berarti di dieu teh nu kahiji Rasulullah teh mengambil sikap berani. Anu kadua naon? Nu kadua teh terus terang kawan. Terus terang kan naon? Ya bruk-brak. Bruk-brak tuh nu ngaranna terus terang kan bruk-brak. Saayana. Jadi sumput salindung. Teu disebut salindungkeun. Bruk-brak di nu hal naon? Rasulullah menantang terus iya naon? Mencela teh naonnya? Ya mencela. Ngagogoreng. Dan memang geus gorengnya. Menantang tentang sistem kehidupan yang ada pada saat itu di Mekah. Gitu. Jadi lamun aya nu nyebutkeun bahwa aya nu geus, lamun dakwah Islam teh tong ngarusak sistem nu aya dah. Teu sesuai jeung Rasulullah. Sok Rasulullah kan mencela urusan riba. Mencela urusan al-mutaffifin teh tuh. Orang yang curang dalam timbangan. Mencela orang yang menyembah berhala. Itu kan sistem-sistemna, sistem ekonomina, sistem akidahna. Terus mencela orang-orang yang itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Gitu. Dan yang seterusnya. Itu prinsip-prinsip utama di masyarakat Quraisy padahalnya. Itu prinsip-prinsip utama perjinahan, perjudian pan itu. Dan Rasul itu disebut salindung. Itu disebut salindung. Beledak we, bro. Brak. Gitu. Saayana. Tah. Bahkan eta teh di sikap-sikap semodel kitu teh nya ditiru ku para sahabatna. Berani bruk-brak kitu nya. Tanpa tedeng aling-aling, tidak bermanis muka gitu Kang Gun. Eta pernah dinuhi ka hiji waktu sahabat Ibnu Mas'ud Kang Gun. Eta macakeun surat Ar-Rahman di Ka'bah. Diharupun para pembesar Quraisy teh, orang-orang Quraisy. Ya puguh orang-orang Quraisy teh pantun ngeunahnya. Lalu kejadian ditenggeula. Ibnu Mas'ud ditenggeula bikin kabar ngep. Bikin kabar ngep Kang Gun. Geus tulungan ku sahabat nu sejen teh nya. Eta isukan teh lamun teh diulang ku sahabat nu sejen rek balik deui. Balik deui ngeup diulang ngeup. Kang geus ulah. Kelamang. Kang geus ulah. Geus cukup. Balik deui ka Ka'bah. Sakitu geus tenggelan oge. Artinya kasieun. Kasieun. Tah. Terus ari nu ngaranna karakter dakwah Rasulullah teh menantang Kang Gun. Menantang. Naon buktina menantang? Buktina menantang teh nyaeta harita teh kan zaman di Mekah teh keur zaman tinggi-tinggina sastra tah. Nya. Bahkan di dinding-dinding Ka'bah teh tiap masing-masing kabilah teh boga hasil karya sastra masing-masing teh. Digantungkeun, ditempelkeun di dinding Ka'bah teh. Terus tiap-tiap kabilah teh boga tokoh-tokoh penyair, sastrawan teh gitu ya. Nah, tiba-tiba datang Rasulullah. Dengan apa? Membawa ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Qur'an berupa sastra bukan? Tulisan bukan? Iya, tulisan. Nah, berarti ketika tulisan jeung tulisan diadu eta menantang bukan? Menantang salepel. Berarti kan menantang. Nah, terus kieu. Harita mangsa Rasulullah geus di Madinah, geus hijrah di Madinah, Islam geus tegak, Kang Gun. Geus jadi negara Islam di Madinah, kitu nya. Kakar geng ngendek sabaraha tahun, mun teu salah mah tahun ka-4
Hijriah teh. Tahun ka-4 Hijriah. Berarti kan negara Islam di Madinah teh kakara umur teh kan 4 tahunnya. Eta geus wani Rasulullah Nantang. ngirim utusan ka Heraklius ka Romawi jeung ka Kisra di Persia Persia. jeung ka daerah Yaman, ka raja-raja nu sajena gitu nya. Padahal eta Ngirim surat. negara Sok bayangkeun. negara gede ya. Romawi negara adidaya harina. Adidaya. Terus Persia sarua. Persia negara adidaya harina. Surat kumaha? Ai negara Islam kakara 4 tahun. Tahun 4 tahun coba Rasulullah. Terus si suratna kumaha? Aslim Aslam sok eta. Berislamlah maka engkau akan selamat. Tuh, nantang, bener-bener nantang. Tegas. Berani di redaksi artinya mengandung unsur berani, tegas, tidak bermanis muka, bruk-brak. Gitu. Bruk-brak. Kahareupeun Heraklius coba, negara adidaya. Sedangkan Madinah kalau 4 tahun. Ka Kisra sarua, kalau saja sarua. Nah, itulah nyaeta karakter dakwah Rasulullah itu seperti itu. Berani, menantang, tidak bermanis muka, gitu kan Bun. Saayana bruk-brak, lamun haknya hak, pun batilnya batil gitu. Nah, tapi Rasulullah itu dalam berdakwah itu ketika di Mekah tidak dengan menggunakan kekerasan. Kunaon ngan saukur dengan lisan. Saukur dengan lisan. Nah, makana bruk-brak teh nyaeta rek itiba Rasulullah gitu. Ngahadirkeun deui kumaha Rasul baheula keur dakwah. Ngahadirkeun deui kumaha Rasulullah keur dakwah. Ya walaupun dah teu bisa disaruakeun nya Jauh. Tapi Gitu. minimal urang teh Thariqan geus aya. minimal urang teh nuturkeun nurutan naon nu dilakukan ku Rasul. Naon dilakukan ku Rasul. Jeung anu dilakukan ku Rasul teh kan dinu dakwah teh nya gembleng gitu. Islam teh kabeh dibruk-brakeun. Nya. Gitu. Dibruk-brakeun. Terus engke hasilna kumaha? Yang bakal ngaruntuhkeun sistem anu aya. Oh, sistem riba diruntuhkeun ku Rasulullah. Sembahan berhalanya aya ku Rasulullah disesakeun henteu. Diruntuhkeun. Berarti anu ngaranna dakwah teh kudu meruntuhkan sistem yang ada. Da Rasulullah ge kitu. Gitu. Itulah bruk-brak. Tah kitu tah geuningan Bray. Ieu edisi kahiji rada lain rada paras ieu. Langsung naik Langsung naik gitu. Cing Kang Mer, naon ngaranna teh saacan urang ke dipungkasnya, saacan ke dipungkas. Berarti salianti eta, salianti yen ai bruk-brak teh wujud tina karakter dakwah anu dicontohkeun ku Rasul kitu nya. Geus puguh lah ari ngomongkeun payung hukuman tadi da geus jelas Allah teh kitu nya marentahkeun urang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ditambah-tambah tadi ku Rasul kitu nya. Nyontohkeun geus dijalentreken gitu. Dijalentreken dakwah teh kitu nya. Dan masalahna kan lamun urang teu nyontoh Rasul emang urang teu nyontoh ka saha? Nya ke piagam PBB. Ya eta urang tepat makana bingung jadi nanti. Bingung saya. Lamun nyontoh dakwah karena jika piagam PBB. Kumaha? Jika kumaha aduh. Pan ai urang teh minta syafaat teh ka Rasul. Ka Rasul. Sok. Lain ka PBB. Ayeuna lamun misalna ek sholawat, ek sholawat ka sekjen PBB. Kumaha Allahumma sholli ala sayyidina sekjen PBB. Oh, kira teh mesti dipotong sih kana teh. Omongan teh kana teh. Pokona kitu. Sok, wani sholawat teu ganti. Sholawat teu ganti tah ka sekjen PBB sekalian. Tah, bruk-brak eta teh. Aing mah euy teu ngarti jelema euy. Coba teh ngadahar naon nya? Ya dahar masyarakat. Beda kita. Beda. Nah, ayeuna Kang Mer terakhir ya. Terakhirnya sebagai naon ngaranna teh naon disebutna teh bekal jangke bruk-brak minggu hareup. Gitu ya, jangke bruk-brak minggu hareup. Jadi lamun misalkan geus puguh ayeuna urang teh
kudu ngamalkeun naon ku Allah tadi diparentahkeun. Terus urang teh kudu ittiba ka Rasul gitu nya. Sagala sesuatu teh termasuk urusan dakwah gitu. Nya terus tina eta akhirna kemudian non asa relate pisan ngamaknaan bruk-brak teh jeung ngahadirkeun deui kumaha karakter dakwahna Rasulullah. Nyambung lah gitu nya. Tah ayeuna dengan kondisi naon ngaranna teh anu tadi ku simkuring dijelaskeun di awal gitu nya. Kan eta sebenarnya mah lain alasan urang jang teu bruk-brak. Ya. Lain alasan urang jang teu bruk-brak. Gara-gara kondisi ayeuna urang akhirna jadi teu bruk-brak gitu. Kan teu kitu. Ya, bener teu? Artina bruk-brak mah nya memang teu terbatas waktu jeung situasi, kondisi. Salila nya karena Rasul geus nangtukeun Eta jadi nya salila eta jadi patokan urang gitu kan. Tah ayeuna naon anu rek disampaikeun Kang Mary jang brai aduh bae mah rada teu ngeunaheun juga jang brai kabeh kumaha sih? Jang dulur-dulur kabeh gitu nya anu manco di channel Bruk-Brak brother. Brother. Aing mah euy. Untung nginumna kopi ya. Jadi relate keneh teh. Relate bener. Cing naon? Jadi kieu Bray. Ayeuna sok aya rada ieu euy, rada direduksi teh Kang Bun. Reduksi teh naon? Radikalisasi katanya cenah ge nya. Deislamisasi. Atau moderasi beragama. Moderasi beragama atau reideologi lah gitu gitulah. Ya. Ari ngomong teh cenah ge ngadakwahkeun Islam teh ulah jangan dengan jangan dengan secara yang keras gitu. Kudu lemah lembut. Sebenarnya. Lemah lembut. Tah, Bray, ari dinu Islam mah eueuh eta teh nu disebut patokan keras jeung lemah lembut teh. Dan nu dinu Islam mah nu jadi patokanna teh antara hak atawa batil. Lain lemah jeung lembut. Lamun nu lemah lembut resep gitunya. Lamun nu ngomongna keras radikal gitu embung gitu. Nah, teu bisa kitu. Aya lemah lembut mah eta mah karakter pembawaan masing-masing. Di lemah we jiga kieu karakterna Kang Gun jiga kitu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karakterna keras. Abu Bakar As-Siddiq karakterna lembut. Utsman bin Affan karakterna lembut. Ali bin Abi Thalib karakterna cerdas. Gitu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq anu karakterna lembut. Ketika ngomongkeun ieu batil nya dibruk-brakeun bahwa ieu teh batil. Ketika ieu teh hak nya dibruk-brakeun bahwa ieu teh hak. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq seorang yang lembut. Itu Kang Gun. Nah, geus puguh ari Umar bin Khattab mah da karakterna keras gitu nya. Geus eta mah puguh gitu nya. Ketika batil. Ketika benar gitu. Nah, jadi anu jadi patokan mah lain keras jeung lembut. Nah, tapi hak jeung batil. Nah, udah diomongkeun eta teh tingali diomongkeun teh nu hak tanu batil gitu. Lamun nu haknya tuturkeun, lamun nu batilnya tinggalkeun gitu. Tah. Terus ayeuna simkuring jeung Kang Gun ngajieun channel Bruk-Brak ieu teh nya eta kunaon urang kudu bruk-brak Kang Gun nya. Soalna uing inget kanu hiji hadis euy. Hadis teh nalika urang ningali kemunkaran maka rubahlah dengan tangan. Lamun teu bisa ku tangan, rubahlah dengan lisan, ucapan. Tak ucapan teh eta bruk-brak ayeuna.
Terus kalau tidak bisa dengan lisan, maka dia dengan hati. Dengan hati teh diam, teh tujuan gitunya. Nah, maka dengan hati itulah adalah selemah-lemahnya iman. Tahu ya embong selemah-lemahnya iman teh. Minimal ngomong. Minimal ngomong, speak up, beruprak. Jika gitu. Bray, tah gitu tah bray gitunya. Ayeuna adalah kumaha carana lamun misalkan urang embung itiba ka Rasul dina urusan dakwah gitu nya. Dina urusan karakter dakwah gitu nya. Terus urang rek itiba ka saha deui. Lamun misalkan urang keukeuh gitu nya. Yang geus atulah tong jadi umat Rasulullah terus urang jadi umat saha? Pan aya Rasul teh geus puguh nabi nu terakhir gitu nya. Urang teh rek diasupkeun digolongkeun ka golongan umat nabi saha. Sedangkan urusan non ngaranna teh itiba we ge urang pilih-pilih gitu nya. Salat nurutan ka Rasul gitu nya. Urus jenazah nurutan ka Rasul gitu nya. Nah, dina urusan nu sejen embung nurutan ka Rasul pan lieur ka urang mah ge. Makana asina ge lieur. Lieur gitu nya. Bray, insyaallah urang paturang deui minggon payun di Bruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.